Sarine malanana satengah ngaharewos. Porosot manehna narik leungeunna lalaunan tina panyekel karna. Karasa leungeun anu nyekel teh ngageter, malah terus tepa kana badana tembus kana jajantungna. Sia kana beungeut nu ngajadikeun ruireuy, nu ngajadikeun bareubeu kawas jamu asak. Di bumi teh aya saha bae atuh? Mung aya emak. Moal nyeuseul kitu Kakang Karna. Sora Karna pinuh hariwang. Duka tuh Kang. Eta biasana Datara aya pamengget nganyang atuh kaditu mah atuh. Istri wungkul kitu nu sok tamu teh. Karna mesem. Istri wungkul kitu anu sok tamu teh nya. Karna mesem ngaheureuyan nyi parawan anu sikepna uman iman loba kaera. Sari ngadelek. Kasari sote kasari kitu maksud teh. Oh gitu. Atuh moal cios bade nganyang teh. Engkewe upami tos sumping tuang rama sareng tuang eyang. Teu langkung atuh Kang. Memang sari teh ngarasa hariwang oge sieun indungna ngamek. Sanajan ari hate mah kacida atoheunana rek dianyangan ku Karna teh. Nepi ka tongoh ka Cicapar jauh keneh malah ka Sedahurip oge tacan tepi. Breh Widarma jeung Agus maranco ngadaragoan. Ari rongheap Karna jeung Sari ari sadengeh bae duanana sareuri harita teh. Lain sisiwo Karna nyebutkeun moal tulus nganjang teh. Sangeus reureuh bari ngadarongeng dipirig ku Sukaseri babakuna mah Widarma jeung Agus anu teu boleh ngagaronyak. Bring Sari jeung Agus narongoh sadengkeun Karna jeung Widarma terus marudun deui ka lebak. Sajajalan Karna mah teu boleh hahariringan. Geus teu kudu disangsikeun deui yen manuk bincarung teh ayeuna mah bakal beunang kumanehanana. Teu catur di jalanna duanana geus narepi ka Dungus Cilik. Ari Surya harita keur aya di kebon ngabaturan pasundi. Atuh awaseunaker kanu keur ngagaredig teh. Pak, aya naon? Tuh itu tuh. Jelemana teh patuh. Surya nyarita ka pasundi, manehna nunyu kanu keur laleumpang harita teh. Atuh. Seta mah nyaho bapa oge. Pasundi ngarandeg maculna. Teu sangka budak teh teleng sarta ngabogaan hate nu kacida goreng nah geuning ieu teh. Red Pasuni ka Surya ebreh ceulina duanana buka kang bareuh atuh beuheungna hanapeun ceuli nya kitu keneh tapak direbod ku si Rawun basa peuting tadi teh. Kenal kitu Bapak? Ya puguh we atuh teu sangka diwaras ya ku aing tuman. Pasuni ngagedig ka jalan paculna cul be di kebon. Surya atuh ngajengjen teu milu nuturkeun tapi bari cungas cingeus kawas anu rek lumpat. Teuing kumaha ngamekna Pasuni. Da eta we katempona mani tutunjuk bari ngalieu ka tukang kapal bah Surya. Tapi harita Suryana mah geus eueuh. Da tadi oge manehna mah terus ngabelecet bari sasaling keran muru ka lembur. Tapi Pasuni ongkoh-ongkoh bae terus ngamek. Mimitina mah karna siga anu teu ngalayanan. Tapi ari lila-lila mah temong manehna maju nyamperkeun Pasundi. Anahea teh Pasuni nyabok karena nakis Pasuni nimpah deui ku timpugan kana beungeut Karna. Ari Karna ngalegot ngepeskeun para rajang tungtung mah der bae patelak jojoh naker. Memang Pasuni teh geus kolot naker tapi ari badana mah masih keneh jag-jag pisan. Kawasna bae dumeh manehna teh keur ngorana langka digawe bebeuratan.
Dina pangabisana deui memang lain bantrak-bantrakeun. Si horeng manehna teh jago kolot sajaman jeung Aki Salhapi akina Gumilar harita teh. Malah batur sapagurona jadi sarerehan keneh jeung padarga katut Aki Sidik mah. Ngan Pasundi mah rada ngora keneh harita teh beureunan. Waktu karena ngalegot tina gerakan belut ngaborengkal bari diteruskan ku ngepretkeun dampal leungeunna dina gerakan gurame ngabinti. Matak ngaranjug teh Pasundi teu pisan ngejat, manehna anggur naki saolah-olah rek ngadukeun kakuatan leungeunna. Bari nya kakak ngebrehkeun lelewa pika sabereun hate harita teh. Aneh deuleu gerakan gurame ngabintih teh pikeun kami mah teu aneh ieu. Hah? Puguh we karna jadi tambah ngaranjugna. Rikat manehna narik deui leungeunna bari luncat ka tukang. Tulang leungeun Pasundi anu dibungkus ku kulit nu geus kalijut peot teh karasana teas alah batan besi, matak beki paurna teh make terus deui nyuruntul rek ngababuk hulu. Tekalis ku geus ngejat ngajauhan terus bae nyusul tepus anu antukna karena ngolebat deui ka gigir bari nyamberkeun jurus Cibagenit kana iga burung Pasundi. Tapi Pasundi ngan ukur ngakilirkeun badana malik kira-kira 15 derajat bari ngahiukeun leungeun kencana rek mempeuh pigelang sedengkeun dampal leungeun katuhuna anu geus disangigirkeun ngaheat rek ngagampleng kana carehamna. Tapi karena teu kapalingan gerak, Rikat narik leungeun dibarengan ku luncat nyingkahan panggebug bari ngapuskeun dua ramona dina gerakan calalinoktrok nu maksudna rek ngahanca genggerong. Tapi deui-deui Pasundi oge teu kurang-kurang rancingeusna. Rikat ngagilek bari ngarawel ramo anu jadi lawan, maksudna rek dipiteskeun. Tapi ya Allah, teu kira-kira Pasundi ngaranjugna lantaran tetela ramo-ramo lawanna teh lain pites-piteskeun. Ngageregel jecengna teu beda ti beusi seukeut karasana teu kira-kira nyerina kana dampal leungeun Pasundi. Jalan sejen eueuh deui pikeun nyalametkeun dirina. Iwal ti manehanana ngagentak ngaragragkeun maneh. Terus ngayapak di handap bari ngabajegkeun dampal leungeunna kana bincurang lawan. Nu akibatna pikeun karna jadi ngaheungge sedengkeun kulit bincurang karasana nyanyautan nyerina asa tembus kana ati. Kukituna timbul ayeuna nafsuna anu ngagugudug ngareret kanu jadi lawan geus nyuruntul narajang. Sakilat seret manehna ngawangun gerakan anu memangna tacan pisan digunakeun. Hatena geus buleud pikeun mapag panarajang lawan manehna rek ngagunakeun jurus si pecat nyawa. Tapi ngadadak brai rupa Aki Mursid nemongan galineng ucap-ucapanana keur waktu mepelingan centre kadengen aku karna. Omat dina ngagunakeun jurus si pecat nyawa teh kudu make ijiran supaya teu matak ngabinasakeun kanu jadi lawan incu. Sabot keur kitu hiuk cedak jurus Pasundi ngahanca dadana sidot. Cukang irungna ditimpah ku pereu Pasundi anu sabelah deui. Aduh. Karena ngagerung ngadayagdag kublag bae awakna ti bebeut nang karak bengkang harita teh. Kitu kaayaan karna jeung Pasundi anu keur patelak harita teh. Urang caritakeun perkara Surya. Ngabelecetna Surya jeung Nyi Ipah ti Cicapar lantaran tetela teu mampu naningan jajaten Gumilar. Mangrupa hiji pangalaman anu kacida pait peheurna. Leuwih-leuwih pikeun Surya anu geus nyangupan sagemblengna kanu jadi bapana pikeun mulangkeun ka nyeri ka musuh gerotna. Tapi akhir-akhir usahana tinemu jeung kagagalan gagal mutlak anu teu bisa ditawar-tawar deui. Komo lamun dipikir nu leuwih jero ti sajungna ninggalkeun lemburna nepi ka manehna anjog ka daerah Garut. Dina prungna manehanana ngalaman diributan petelak ngadu tanaga ngajajal pangabisana. Upamana bae jeung karna kapan manehanana teh teu mampu ngaragragkeun atuh waktu ngajajal sari nya kitu keneh. Tapi eta kabeh teu matak ieu jadi pikiran keur Surya mah.
Tapi ayeuna sanggeus manehna kabuktian teu mahi ngalawanan wawasena Gumilar. Sajeroning manehna mudun teu cicapar dina peutingna jadi pacundang. Hatena jadi ngarasa bingung sarta susah anu lain memeueusan lantaran ieu teh sasat mangrupa tujuan pokok manehanana. Jauh-jauh lunta ti ujung kulon ka Garut teh samata-mata rek ngalapat tina Gumilar. Nyumponan pamredih bapana anu kumanehanana geus disanggupan sagemblengna. Yen baris dilaksanakeun kalawan moal nguciwakeun kanu jadi bapa, akhir-akhirna jajauhkeun kana hasil bisa dilaksanakeun malah kaayaan dirina meh-mehan binasa. Daun ceuli duanana meh rampung. Jabat tatu dina beuheung hanapeun ceuli maninga gedat jero tapak kuku si kunyuk. Kumahanya engke picaritaeun kanu jadi bapa, jabat tinggal rasa wirang teh ulah-ulah bapana bakal ngamek ngababeleh boga anak teh teu bisa diandelkeun. Kitu pamikirna Surya. Datang ka panganyrek kanana didungus cilik geus peuting naker. Surya teu ngurus dikacape. Tatu-tatuna terus dikumbah dibantuan ku Ipah. Anu pikeun Pasundi mah teu kira-kira ngarasa kagetna datang-datang teh semahna kawas anu tas cilaka. Ari ditanyakeun ka Surya, majarkeun teh cenah tadi di jalan aya anu ngarepuk teu pupuguh untung teu ngabatang oge lantaran dibongohan pokna teh. Aya. Usaha cenah Ujang. Moal nya ngarepuk teu pupuguh ari taya pasalna mah ieu teh, ha? Pasundi nanya kaget ka Surya. Ari margi nama eta kurang ajar ka Ipah. Kurang mana cenah? Numutkeun cariosanana mah urang gadog ieu, Pak. Surya terus-terusan ngabohong red ka Ipah. Tebong sorot panona bagun anu teu panuju naker dumeh manehanana dina ngawadulna teh make nyabit-nyabit kanu lain-lain neumeuleuhkeun gegeuleuh kanu tanpa dosa. Urang gadog. Sahanya? Pantaran kumaha eta jelmana? Pasundi ngalelekan. Puguh ge antara gadog jeung dungus cilik teh teu sakumaha jauhna sanajan teu wawuh kabeh ari nyaho mah geus tangtu ka saurang-urangna. Si Karna Sun sami we sareng abdi eta teh. Surya bener-bener teu malire kana liuk beungeut nanyi Ipah nu barang pok manehna nyarita lain deui Ipah ngaranjugna. Si Karna. Budak sahanya? Ke. Pasundi mani kerung-kerung bae tarangna bangun anu keur nginget-nginget tapi weleh teu kapikir asa eueuh anu ngaran kitu mah. Memang teu salah. Ari kana ngaran mah geus tangtu Pasundi teh moal nyahoon lantaran kapan Karna mah salilana aya di Bungbulang. Nyaeta di bapana Pasuta di Aki Mursid teh. Tapi lamun seug nempok ka jelmana manehna geus tangtu bakal nyahoon lantaran geus kungsi panggih sakali malah apaleun yen Karna teh anakna Pasuta lantaran manehna kungsi nanyakeun ka kawabuhanana. Ngan ngaranna kabeneranana teh teu kungsi disebutkeun jadi Pasundi ka Karna teh nyaho rupa teu nyaho di ngaran. Ari Ipah barang manehna ngadenge jawaban Surya kitu teh manehna terus ngacengkat ka anggonna. Jelas nemongkeun ka teu panujueunana. Tapi Surya teu pisan malire lantaran eueuh deui piekoleun ari kudu terus terang mah teu kaduga sasat ngabolekerkeun Rusia sorangan. Ongkohna deui lantaran manehna geus kanyerian ku Karna sakalian werek terus digogoreng tuman sina aya anu ngawarah. Duka putra saha, Pak? Mung eta we caritaanana lah. Asana teh kurang ajar pisan. Sabios. Yang kitu oge ka abdi mah. Mung eta tuh apa nganggo nyanyana ka bapa saglarupi geuningan. Surya mimiti ngareka carita pikeun melak rumucit ngabengkahkeun. Ge. Mamawa ka bapa kumaha kitu Ujang? Mamawa ka bapa kumaha ieu teh? Eta Pak. Waktu pacental-cental sareng abdi manehna teh. Ka abdi nyarekan jalma anar-anar.
dupi sang abdi teh laras ge abdi teh sanes urang dieu namung aya nu dituturkeun nyaeta Bapak Pasundi. Nah anak cakakak teh manehna nyeungseurikeun majarkeun teh pantes abdi aya di pantes cenah abdi aya di Bapak margi samata-mata abdi keur guguru babadog rampung ka Bapak kitu maksudna teh. Kumaha? Bener kitu jaritana teh ha? Laras Pak. Pasundi ayeuna mah lain sewot deui. Tapi bari jeung ngagidir nyaritana tananing kacida amakna. Barang manehna ngadenge ucap-ucapan Surya anu dijieun-jieun. Geus teu ditimbang-timbang dipikir dibolak-balik heula. Jol-jol percaya bae. Dina kituna mah Pasundi teh atah sasar. Kagelo katipu ku caritaan Surya anu dieusi racun ngadu-ngadu Raja Wisuna malar bengkah jeung tatangga. Samohon Pak? Biasa ditaroskeun ka Ipah geura. Surya untung-untungan mun bener Pasundi nanyakeun ka Ipah, piraku sugan manehna mah kerek mungkir, kitu peta teh sasat nyilakakeun ka dulur sorangan. Yah. Nya bener kurang ajar mangkeluk teh. Hayang nyaho kumaha dodongesna anak saha cenah. Teu nyahoan meureun yen si Sundi mati baheula oge tara ngamuan nu jadi musuh. Teu nyahoan ka si Sundi ye jelema teh. Komo masih kene anak bau jadi ngao atuh. Kadek mimiti atuh geus papartukan. Digabred ku aing mah geura. Pasundi nyarita bari ka kerot. Harita oge lamun teu kahalangan ku peuting mah geus hayang gedrig bae ini trek ngajorag ka gadog. Ngan hanyakalna teh deui manehna tacan nyahoeun imahna. Kitu nu jadi sabab musababna bibit kageuleuh nyangkaruk dina hatena Pasundi kakarna teh. Nu dina poe isukna manehna teu buru-buru ngajorag ka gadog saperkara nafsuna geus rada leler. Kadua perkara leuwih hade didatangan sore-sore supaya rine sarta kolot-kolotna geus tangtu araya di imah. Tapi kabeneranana teh keur waktu manehna ngecruk macul di kebona kalawan bari dibarengan ku Surya. Ana torojol teh Karna jeung Widarma kakara baralik mentas nganterkeun sari. Atuh geus teu bisa dicegah deui saperti anu geus dicaritakeun ti heula. Der bae Pasundi jeung Karna galungan nepi ka Karna ngalaman ngacongkeng lantaran ingetanana ngaradak inget ka akina anu dina waktu harita ngabelegedeg nemongan nu ngajadikeun manehna poho yen keur nyang hareupan lawan. Peureuh Pasundi nu sakitu ngahiukna teh sama sakali teu kabireungeuh ku Karna harita. Ari Widarma nu harita nyaksian manehna cukup ngarti yen pangna sobatna kabeunangan teh lantaran sasatna keur ngalamun. Ngakentak manehna luncat bari nyamerkeun jurus tutungkusan meunang guguru ti pamursid. Tapi Pasundi cukup surti kana pibahlaeun. Ngakentak manehna ngageser robah kuda-kuda bari dibarengan ku hiji peupeuhan pikeun mapak jurus lawan anu keur ngadius. Tapi Widarma oge teu bisa katipu ku gerakan lawan. Memang kumanehna cukup dibalitungkeun yen gerakan Pasundi teh moal teu kitu jadina. Sakilat manehna ngarobah jurusna leungeun ngajorelat ngaleungit tina sasaran anu saterusna ngulawit kagigir ka barengan badana anu ngangorebat nyingkah kagigireun lawanna. Truk jurusna nu tadi gagal teh ayeuna mah hasil ngacetruk kana iga burung Pasundi dina gerakan carali noktrok. Nu teu merapna ka Pasundi daek teu daek manehna kapaksa muringis bari ngejatkeun awakna ngajauhan lantaran lamun teu kitu mah pasti manehna bakal katimbah deui ku nu jadi lawan nu harita geus ngangkangkeun leungeun kencana rek ngagampleng kana sirahna. Karna nu tadi kungsi ngakedebut ngan sakicep geus ngajereg-jeg hudang deui timpugan Pasundi. Nu sakitu hebatna teh teu matak ngadatangkeun bahaya naon-naon cacakan lamun dirina teu ngabogaan daya kakuatan anu cukup bisa diandelkeun henteu hanteu jiga nama manehna teh kana tangtu moal bisa hudang deui lantaran tipugan-tipugan Pasundi teh dieusi ku tanaga anu kacida ampuhna. Jelema sabong brong mah moal kuat nandinganana, moal kuat nyanggana. Sanggeus hudang teh Karna teu malire kalawan lawana anu keur terus patelak jeung sobatna. Manehna luak liuk neangan Surya lantaran munitenan caritaan-caritaan Pasundi tadi
jelas pangna ngambek teh lantaran kena pangasur Surya. Tapi tetela nu diteangan geus eueuh tina tempatna puguh tadi oge geus ngablecet lantaran gini pikirna sieun ka ciring-cirihi belang bayahna sieun katohyan. Nu akhirna manehna kapletik sasat ngadu-ngadu Raja Wisuna ngabengkahkeun jalma-jalma anu tanpa dosa. Leuwih-leuwih manehna ngarasa risi barang tadi ngadenge yen Pasundi wawuheun kakarna. Dharma, sok teruskeun Dharma. Kuring rek newak heula si Surya. Karena ngagero bari blecet manehna lumpat. Lantaran kapikirna lamun ieu dilawungkeun jeung Surya nu jadi ulon-ulonna bibit ruruyit inung nurusuh, kawasna Pasuni teh moal bisa diisapkeun tina kakaliduanana. Srog manehna ka sisi lemur. Kabeneranana teh breh kabireung Surya jeung Ipah keur ngageredig kawasna bae rek mabur, gancang ku karna diudag bari gegerowan. Surya! Dagoan Surya! Dagoan! Dagoan ulah maka init Surya. Puguh we lain deui Surya ngagebegna. Rikat manehna malik breh karna keur meleteng lumpat ngudag ka manehanana. Geus teg bae dina hatena pasti karna teh nu matak nyusul-nyusul tangtu nu aya patula-patalina jeung Pasundi lantaran manehna geus ngalakukeun hiji pagawean anu sasatna ngadukeun ngabengkahkeun nganu ngajadikeun kagetna teh naha ka mana ari Pasundi oge Widarma harita teu milu nyusul. Rek naon karna? Rek naon anjeun ha? Ya. Nyarita naon anika ka jelema anu tadi teh? Nyarita naon ha? Surya? Disangka Andika boga kalakuan anu sakitu nistana. Masih keneh panasaran mah kaula oge masih keneh nyang hareup atuh. Tapi teu perlu Andika ngadukeun batur. Kalakuan kitu teh panghina-hinana Surya. Ngarti Surya, ha? Karena nyarita manireng hapranjug, nafsu pabaur jeung capek puguh we mani ngahegak nyenen kemis. Ngada kaula mah teu ngomong naon-naon atuh. Mustahil sia Surya. Cenah majarkeun dewek nyebutkeun guru rampog ka manehanana. Si lain nu ngabejakeunana ha? Nyao ah. Eta mah kalangan manehanana we, kalangan Pasundi eta mah. Si lain cenah nu ngomongna, ha? Padulilah teu percaya mah. Da dewek mah teu rumasa. Bener. Memang naon perluna dewek ngadu-ngadu si lain ka Pasundi. Dewek sorangan oge masih keneh wani atuh nyang hareupan. Surya bener-bener nemongkeun lelewa kawas anu heueuh teu boga dosa. Ketakna ebreh nyata-nyata anu taya kagimir. Duh. Teu naon ari bener mah Andika teu rumasa. Tapi hayu ayeuna milu jeung dewek rek dilawungkeun jeung Pasundi. Karena ayeuna mah rada sareh nyaritana. Nu dipalar supaya Surya daekeun milu lamun bener manehna teu boga dosa. Ah. Nanaonan atuh? Teu perlu karena dewek mah ayeuna dek balik ye. Dek balik dewek mah. Surya tetep mugen lantaran manehna oge cukup ngarti lamun dilawungkeun mah moal bisa mungkir ulah-ulah engke manehna nu bakal dikenyot ku Pasundi. Ya Surya, sakedeung we Surya. Sangeuk ah. Dewek mah dek balik ieu teh rusuh ye. Anak kitu mah tetela Andika boga dosa. Ya, lamun bener karena lamun bener kuring boga dosa nyarita kitu ka Pasundi rek kumaha hasil aing. Bener-bener bedegong atuh Surya maneh teh. Bedegong cek si lain. Sangeuk dewek mah beunang dikuah kieu ku batur. Lamun perlu datang ka dieu si Sundina. Bener moal ini Surya? Moal? Moal dewek mah. Bonge kitu siling teh. Aduh. Bener-bener kurang ajar setan teh sia, heh? Karena anu ayeuna geus bener-bener leungit kasabaranana. Ngahyuk ngirimkeun peureup larek ngahancat tukang irung. Kurang ajar karena maneh teh. Kurang ajar Surya manehna teh. Kurang ajar Surya. Rasakeun dia Surya. Heup, hiat. Tapi Surya memangna geus sadia tita tadi rikat ngejat bari mesat bedogna.
Lantaran pamikirna di lawanan lemor mah pasti manehna moal kuat puguh geus kanyahoan wawasena karna teh teu loba lelewa hiuk bae disabetkeun maksudna rek nyabet beheung tuman sidang ngagelenceng deuh tetela hup tetela silaing mah teu bisa dibawa bener atuh Surya karena rikat ngalegot celeng ka tukang dina gerakan jeler kasaatan lantaran geus kajudi Surya terus ngarojokeun bedogna gerewel karena ruyung kawungna nu diselapkeun di tukang pelebah tongongna hiuk bedognya merdeui ngakulilap seseketnan manco rek meulah tarang leko terang bedog awar jeung ruyung kawung Surya ngaranyu bari ngejatkeun awakna leungeun anu nyekel bedog karasana peureus sedengkeun karena masih keneh ajeg dina tempatna kurilap bedog nyampeuk deui hiuk ruyung dipake nakis ngeplos lantaran gerakan bedog sakilat robah kolebat nyampeuk ti gigir karena ngagentak ngageser bari nyabetkeun deui ruyungna plos deui ruyungna mapak angin hiuk bedog nyuruntul ti belah kenca karena ngagentak mundur salengkah bari ngadoyongkeun badanna ka tukang hiuk terang bedog lawan ayeuna mah beunang disabet kulawit gerakan ruyung ayeuna robah rek ngababuk hulu tapi karena rikat ngacaul ka tukang bari narik deui ruyungna harita teh lantaran sakilat kabideungeuh bedog Surya nyuruntul ti hanap rek nobros beuteung hiuk bentrang bedog lawan kabeunangan deui sakali ieu mah rada hebat oge karasana ku Surya lantaran kabideungeuh bari ngejat teh leungeunna kekelepengan tapi ari bedogna mah masih keneh pageuh dicecekel harita teh rasakeun sia Surya hop rek ngagugu atau barek tetep murugul Surya yah paling ge sia bisa mawa bangke aing lamun lain sia mah nu bakal modar rasakeun sia tah ieu bedog kuring yeuh sok lah hup hiat hup kurang ajar setan teh hup hiat hiat karena teu kaburu nemal lantaran mideungeuh gerakan bedog lawan sakali ieu mah kacida hebatna tungtung bedog ting torojol jadi mang puluh-puluh datangna rek ngacak-ngacak badan manehanana nupikeun karena taya deui jalan iwal ti terus luncatan ngencang ngatuhu bari subat sabet nakisan kuruyungna memang ayeuna teh Surya ngagunakeun gerakan kolecer muih anu pikeun karena mah geus matak ripuh nyang hareupanana terang ruyung kawung nakisan bedog sedang badan karena terus kokolebatan nyingkahan congo bedog nu terus muih nyocos ka hareup kolebat badan karena katukangan Surya hiuk ruyungna rek ngahanca sirah tapi samemeh bek oge Surya rikat malik bedogna terus muih teu beda tibor nu rek ngacak-ngacak dada atuh karena kapaksa narik teh ruyungna bari luncat ngajauhan mun diteruskeun ruyung teh jiga nama pasti bakal ngabelentrang kana hulu tapi meureun da manehna moal bisa ditarekahan deui bakal beunang dibor ku bedog lawan mana oge leuwih hade nyalametkeun hulu musuh jeung tinimangan dada manehna kudu awut-awutan teu saimbang tetandinganana montong ngejat karena tagenan lamun nyata sia lalaki da sia rasakeun deui hop yah karena teu nemal jurilat manehna kagigir bek ngaraglakeun maneh hiuk ruyung kawungna dihembatkeun berentrangkeun kana binsurang lawan edah kelo sia setan edah Surya ngagero binsurangna dihakan ku ruyung kawung awakna ngarempeyak bari nyengir nahan kanyeri tabe tetela kuatna teh kabina-bina Surya terus ngagebru bari engke-engkean bedogna mah terus muih narajang ka karnangan bae karena rikat ngaborengkal hudang bari terus luncat ngajauhan montong ngejar sia setan hup hiat Surya nafsuna beki ka gila-gila tenolih kana kanyeri sabrut bae manehna narajang deui ayeuna mah manehna ngagunakeun gerakan lancah maung anu memang kacida diandelkeunana manehna ujub sakali ieu mah musuhna moal bisa minge deui puguh pikeun karena mah lain deui matak ngaranjugna mun jadi mah gerakan bedog teh muih nyolocos ka hareup teu beda tibor tapi ari ayeuna mah ngubeng nutup badan anu jadi lawan seseketna manco ka hareup teu beda ti baling-baling mun keuna kana hulu teh pilaku teh mata ngagelenceng pegat tina beuheung
kurang ajar Surya sugan ilmu setan ieu mah heup up dek ilmu setan dek ilmu lebih nu penting mah anjeun ngagelencang sia-sia heup heup ya heup karena rikat luncat bari nyamperkeun ruyung kawungna tapi teu kira-kira ngaranjungna lantaran ari gebrus ruyungna asup kana gerakan bedog lawan anu keur ngubeng mangrupa jari-jari anu keur muih ngadadak sora anu ngadadak sarta nimbulkeun tanaga betotan anu kacidah hebatna kurang-kurang namah manehna ditikus katarik ku tanaga gerakan bedog lawan karena rikat ngajaul ngagunakeun tanaga sapinuhna beri satekah pola narik dari ruyungna hasil oge ngan orokaya ruyung kawungna nepi ka raca tapak bedog kurang-kurangna teu asata ditarikna kalawan teu ngagunakeun tanaga anu lain sabong-borong mah matak henteu ruyung teh moal bisa dipake deui lantaran pasti kana bakal parotong jadi sababaraha hiji lain ilmu setan karena rasakeun ku sia tutungkusan ujung kulon deuleu ieu teh Surya nyorowok tapi ari badan mah teu temong lantaran sabeule geunyeurna katutup ku bedogna dina gerakan lancah maung. Ari karna bingung sajeroning luluncatan teh uteukna mah terus muter pikeun neangan jalan kudu kumaha ngalawananana ieu gerakan bedog lawan anu sakitu aneh sarta hebatna pilaku ari kudu yicir mah matak wirang temen dikamanakeun beungeut atuh kitu pamikirna karna harita. Ras manehna inget kana gerakan pecat nyawa bisa ayeuna mah digunakeun sapinuhna lantaran pikeun ngabela diri tapi lamun kudu bari jeung ngagunakeun ruyung manehna ngarasa sangsi pihasileunana lantaran teu can dicoba ari rek digunakeun bari lemor manehna teu wani lantaran pasti leungeunna bakal rampalkeun ku seseukeut bedog nu jadi lawan tapi jalan sajian eueuh deui manehna ayeuna nekat pikeun ngagunakeun ruyungna dina gerakan pecat nyawa. Celeng. Manehna luncat ka gigir rada anggang ti musuhna. Sret. Karena pasang kuda-kuda bari musatkeun tanaga batinna bareng jeung malikna badan lawan yang hareup ka manehanana belesat karena narajang trang. Ruyung kawung nembus gerakan lancah maung. Hiat. Ipah nu harita nyaksian manehna nepi ka peureum ngarasa paur nu lain dikieuna bakuna mah manehna teu kaduga nempokeun sieun karena hegatitih teu bisa naningan gerakan lancah maung batur sapagurona lantaran manehna yakin yen gerakan lancah maung teh estuning kacidah hebatna langka aya anu bisa nyalametkeun dirina sumawona mun bisa ngelehkeun mah tacan aya saurang-urang acan. Lantaran ipah peureum teh manehna ngan ukur bisa ngadenge anu ngagedebut cempling teh gerakan naon-naon deui iwal ti kadenge anu hahargungan jelas sorana bangun anu keur gogolok-gokan utah getih harita teh Bray ipah bentak panona breh manehna mireungeuh karena ngablejag teu sakara-kara ngajiga nangtung bari ngilangkeun ruyung kawungna hareupeun dada red kanu rada anggang katempo Surya keur ngajongkeng bari gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup sedang bedogna eueuh iwal tinggal perahna ngagoler puhu bedogna neng tet saeutik tetela bedogna potong. Kakak ipah ngoceak bari dereg-deg manehna muru gabrug bae manehna ngarangkul bari murbutkeun si panon. Kakak Surya duh nepi ka kieu-kieuna Kak kumaha tuh Kak kumaha ya teh Kak tuh ipah bari tetep sumegruk di lain-lain oge batur sapagurona atuh tur pada babarengan incah ti lemburna nyaita ti ujung kulon. Kakak ari kakak kumaha tuh Kak Kakak Surya kakak
karena ngeteyep nyamperkeun tetela gerakan pecat nyawa bari ngagunakeun ruyungna teh teu kurang-kurang hebatna. Geus ningali kitu mah hatena ngahalas oge. Surya nu tadi pepelekeuk teh ayeuna mah teu beda ti anu rek sahoskeun pisan. Leungit budina ilang dayana taya tangan pangawasa. Sarta manehna teu eureun-eureun gogolok-gokan ngutahkeun getih. Ret deui ka Ipah anu keur nyengcerikan gigireun. Bari sumamat pegat-pegat leuwih-leuwih hate karna ngarakacak teu kuat nempokeunana. Surya salah andika Surya. Nah atuh mana bedegong-bedegong teuing Surya. Karena sorana pegat-pegat satekah polah manehna mareketkeun maneh supaya cipanona teu kaluar. Ieu lain taya ras-rasan kaula teh Surya. Wayahna ayeuna andika ku kaula rek dibawa pikeun dilawungkeun jeung Pasuni Surya. Wayahna Surya. Kang Karna. Ipahnya cengkat netep karna bari panon cari nakdak pinuh cimata. Aya naon Ipah? Kang Karna. Kumaha Ipah? Karna ngareret ka Ipah anu keuneu teu pageuh teup dua pasang panon paadu tetep ebre sorot panon anu linuk iuh teh ayeuna mah cipluk baseuh ku cimata. Kang Karna, mugi-mugi sing ngawatos Kang. Kang Surya teh tos sakitu buktosna pamugi Kang Karna teu keterasan bendu Kang. Ipah nyarita nadi barengan ku inghakna menta ka Karna supaya Surya ulah nepi ka dibawa ka Pasuni lantaran kumanehna geus kajudi pasti dosana Surya teh bakal kaboker. Perkara kasalahan mah tangtu dihampura Ipah. Namung perlu Surya ayeuna ku Kang Karna dibantun kanggo ngabersihkeun diri Kang Karna pribadi. Perlu Surya ayeuna ku akang dibantun. Dipayunkeun ka Pasundi. Maksana kanggo ngabersihan diri Kang Karna pribadi. Mugi sing hawatos Kang Karna hawatos ka Kang Surya tos sakitu buktosna. Sareng mugi hawatos ka Ipah Kang. Ipah bari teu eureun-eureun nyurudutkeun cipanonna. Ari karna ngahulang pikiranana jadi sabil kumaha nya kudu mutuskeunana. Surya perlu dibawa pikeun dilawungkeun. Lantaran lamun teu kitu pasendatan manehanana jeung Pasuni tangtu moal bisa direngsekeun ulah-ulah matak jadi katuturuyan mangrupa memusuhan anu taya anggeusna. Tapi ras ka Ipah anu ayeuna keur manco hareupeunana nyaritana pegat-pegat bari nyurudutkeun cimata. Ras deui kana kabelaanana ti heula waktu manehna ku Surya dilempag ku peso balati teh syariatna upama seug teu dibejaan ku Ipah mah sanajan manehna teu ngarandapan bobor karahayuan cilaka mah manehna teh geus pasti jigana teh. Ipah. Kang Karna sing hawatos Kang. Sing ngawatos ka Kang Surya atuh Kang. Ulah dicana ka Pasuni Kang. Nya teu naon atuh nyi Ipah. Surya ku Kang Karna sawios moal cios dibantun. Disogrogkeun ka Pasundi. Karna akhirna mah mutuskeun sanajan kieu peta teh memang kacida beratna tapi kapaksa ku manehna dilaksanakeun. Samata-mata pikeun ngebrehkeun katumarimaanana kana kabelaanana Ipah anu geus karasa kumanehanana nyalametkeun diri Karna harita teh. Kang Karna. Aya naon Ipah? Hatur nuhun Kang Karna. Oh, Kang Karna. Ipah bari nubruk ngarawu dampal suku Karna. Aduh, teu kedah kituan teu kedah.
tegadah nganuhunkeun Ipah. Kang Karna sayaktosna nu sakedahna ngahaturkeun nuhun ka Ipah. Budi Ipah sareng kabelaan Ipah ka Kang Karna paripaos moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah, katampi dunya akhirat. Ipah diabadikeun dina ati sanubari akang. Karna bari ngagentak nyeklan leungeun Ipah duanana harita teh dicengkatkeun. Kang Karna. Ipah teh kebat picirikeun beuki tambah nyelek. Sabot keur kitu Surya anu geus eureun ngutahkeun getihna jurung kunung manehna nangtung. Teu tata pasini deui krewek bae kana leungeun Ipah. Dalig deug manehna maksakeun leumpang. Teu sirikna rumangieung. Ipah dibotot supaya nuturkeun geus teu malirek deui ka Karna, malah teu ngareret acan. Diingetkeun kadinya mah memang Surya teh lain jalma jore-jore. Lamun nu sejen mah nu tingkat elmuna masih keneh handap, piraku make bisa menyat deui dihancak ku jurus cipecat nyawa teh. Tapi Surya mah make bisa leumpang deui sanajan bari jumarig jeg oge. Kang Karna. Wirujeng kantun Kang. Ipah nyarita pegat-pegat. Beheungna muririt ka tukang ebreh beungeut na cipruk ku Cimata. Wirujeng angkat Ipah. Mugi kapayun tiasa ditepangkeun deui Ipahnya. Karna anteng neuteup, Ipah oge nya kitu keneh, satungtung bisa keneh katempo mah manehna teu weleh ngalieukan ka tukang, nyaeta ngalieukan Karna harita teh. Les jirim Ipah ngaleungit. Keur manggeus jauh katurug-turug kehalangan ku tatangkalan anu rajeg sapaparat jalan rondaan. Teu pupuguh Karna bet jadi asa ngalongkewang dan lembutanana kajewang ku negeus miang. Tapi ngadadak keras inget ka Widarma anu waktu ditinggalkeun teh keur padungdung keneh jeung Pasundi. Teu panjang deui mikir ngagentak manehna malik. Dedeg-deg bae lumpat satakerna. Ari breh teh ka tempat tadi nu patelak geus lekasan, tapi jadi ngadadak loba jalma ting rariung. Kawasna bae urang lembur murudul nyamperkeun ngadon misah nu keur padungdung. Tapi karena rada kaget oge lantaran katempona Widarma jeung Pasundi teh keur dariuk ngareneng harita teh.